aya bahasa bolai tadi dia. Bolai teh naon atuh? Gagalnya naon? Teu cios lah gitu tah. Terus haram ngawujuk kanu keur jual beli malar meuli ti manehna nu rek meuli. Tah ieu mah mun di pasar mah sering nya, ngan ari di urang mah jarang nya. Saperti kenaonnya anu sok dijual beli da warung jeung warung teu ngareneng jauhnya. Jika ngaji naon jika meuli naon duh urang teh keur butuh hayam ieu teh ieu di urang hayam mah tah tadi di hareupan madrasah deui nya sabaraha kitu hayam ayeuna sakilo 12.000 panteu 12 nya atuh nu rada logis sabaraha tuh hayam teh 40 nya 40.000 hayam teh ulah mahal-mahal teuing pan urang teh tatangga apal urang ge eta teh di parabanana ku urang sakapeung mah contona ya geus atuh 38.500 we beda sok milu maraban ya. Nah hari keur ngobrol kitu teh datang hiji jalma maneh butuh hayam pugueung jang munggahan sabaraha kilo hiji we nu 1 kilo bae 2 kilo bae yeuh di urang 35.000 nawarkeun barang anu manehna keur nawar ka saha ka baturnya ari tadi mah anu datang teh rek meuli ari nu ayeuna mah datang teh rek ngajual nya supaya kanu itu teu jadi nu dibeuli teh nu saha nu urang gitu geus we ka urang meuli hayam mah murah 35.000 di situ mah 28.500 ya jaba maneh sok maraban meureun piraku teu nyeri hate contohna aku mah we di papanas supaya meulina teh jadi ka saha jadi ka urang lamun dina tempat anu sarua di dinya keneh nya eta teh hukumna haram kajaba geus pindah tempat atawa geus bolai jeung nu itu mung 38.500 mah arek we 35 mah nya geus atuh ari moal mah beres berarti nya hek datang geus we di urang 35 eta mah teu haram nya sababna jeung nu ti heula geus naon geus bolai anu haram mah jeung nu ti heula ge teu sirikna keur ngobrol keneh rebut tawar ujug-ujug datang nawaran harga nu leuwih murah supaya meulina jadi ka manehna tah eta teh hukumna haram sanes dina hayam bungkul dina naon we nya barang nu sok dijual beulikeun teh kenging eta teh muncan puguh bolai nawar anu sejen haram ngawujuk anu keur jual beuli malar meuli ti manehna nu rek meuli atawa ngajual ka manehanana bolai ngajual anu geus pasinikna atawa ieu mah jiga gambaran nu tadi ngan geus jadi belilah kapol urang sabaraha 15.000 ulah 15 atuh 13 we ari arek we 13 nya heuh atuh geus deal nya deal sabaraha tah 13.000 nya nah hakeur kitu teh torojol cenah maneh boga kapol boga mana ayeuna bieu pisan geus dijual sabaraha 13 mun maka urang sabaraha kitu 14.000 nya atawa 15.000 duh kumaha da geus dijual we ayeuna mah pilih-pilih pikir-pikir mending dijual 13 mending dijual 15 ka urang nya pasti hayang nu sabaraha nu 15 tuluy we ngobrol nu boga kapol teh euy can jadi jual beli teh balikan deui we bit heula nya bit deui teu tulus ngajual teh bogan ngan 13 rek pindah ngajualna ka si ieu tah da kapolna ge can dibawa ieu tah eta oge sami jual beuli nu geus pasini teh geus deal meureun nya naon tu pasini teh sok aya bahasa janji pasini nih bahasa Sunda urang teh nya geus paheut nya kari-kari datang jelema katilu nawar nu leuwih mahal jadi goyah lumayan 2.000 tina sakilo nya
tungtung nama dibedokeun jual beli jeung nu ti heula pindah ka 15.000 padahal geus pasini geus paheut geus deal nya jual beli na teh kalah dicabut deui demi uang 2.000 ta eta teh haram. Nu mana nu haramna? Nu nawaran harga 15.000 haram, anu nyabut geus dijual bit deui nya lain bit meureun gagal teu tulus eta oge sami haram ya. Ari masalah jual beli nama eta mah lain urusan ya. Ieu mah nyokot anu geus jadi jeung batur pindah ka urang ta eta nu haram nya. Anapun jual beli nama engke kumaha akad jual beli na eta mah terpisah nya. Lain berarti naon barangna jadi haram mun meuli lauk-laukna jadi haram teh kitu nya. Halal we laukna mah nya. Halal we hayamna mah ngan prosesna haram. Pija jauhan nya terjadi sapertikeun kieu meureun eta nu geus meuli ti heula mun banar teh mah mesak badog mah naon jigana kitu nya mun di urang mah kitu nya geus jadi jeung urang moal jeung urang nyebutna ge mun jeung aing mah nya geus jadi kalah ditawar deui teu ngahargaan pisan kumaha we geuning nya sok panas titik atawa ngajual ka manehanana bolai ngajual anu geus pasinina nembe malah mun geus ijab qabul leuwih haram berarti ieu mah sajaba geus pasini teh geus ijab qabul berarti geus barangna geus dibikeun duitna geus katarima datang ya aduh boga duit bogoh cenah terus naon gitu tah ieu ngajual kapal sabaraha 13.000 maneh mamun ka urang pantesnya sabaraha kitu 15.000 cenah aduh kumaha atuh geus we balikeun deui duitna balikeun deui geus jual ka urang coba deui tah eta leuwih haram nya leuwih doraka kira-kira mun terjadi sapertikeun kitu meureun garelut mah eta nya tapi da eta teh pangna dicaritakeun di dieu ge kitu teh terjadi nya komo di pasar-pasar mah nya di pelelangan mun tos terang kana pelelangan nu nawar teh 100.000 aya gigireunana 200.000 terus beuki mahal eta teh nya teu kenging urang mah barina ge moal nya jeung deui ngajual naon jual beuli ge lamun kira-kira aya batur mah kadang mah tara jadi nya nawar ge tara jadi